Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad labdan wa ma'nan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khoslatani la syai'a abdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin, wa khoslatani la syai'a ahbasu minhuma asyirku billahi wa durru lil muslimin. Sadaqallahul adim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabada nyanggakeun tahiyatul islamiyah nu mangrupikeun salam kahormatan ti payun syukur urang panjatkeun ka Allah nu Maha Ghafur, puja ka Allah azza wa jalla. Puji ka Gusti nu Maha Suci, salawat mi wassalamna moga dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya habibanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana Kangjeng Nabi nu sajati lir ibarat gapura nu direngi-rengi, atuh sumu alum kembang tanjung sumu hegar kembang mawar. Malati jajatining ati samoja nu jadi kadeudeuk bulan dina tungtung karesek dangdaunan hejong ngemplok anjeuna lahir anjeuna endah. Madan kembang anu endah ngadalingding sapanjang peuting nyamuang sapanjang beurang. Negerakeun kalimah thayyibah ti masrib dugi ka magrib, tugna dugi ka urang sadayana. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi la haula wala quwwata illa billah. Anu dipihormat ku jisim kuring karsana para kiai, para hujaj, para masyayikh, para asatid wal asatidah, wabil khusus guru urang sadayana, sesepuh urang sadayana, pimpinan pondok pesantren Darul Islah,
sakula wargi sarimbit ahli pamili mudah-mudahan marantena diparanjangkeun yuswana amin, dijembarkeun milik rezeki amin, ditepihkeun balahi amin, istiqomah amal ibadah amal soleh amin, sarta urang sadaya salaku santri sinareng jamaahna tiasa mengikuti jejak langkahna amin. Para tokoh masyarakat, ibu bapak, pemuda pemudi, remaja putra putri sepuh miwah anom, tegakantun para murang kali terhilap setap organisasi kepemerintahan baik sipil maupun militerna, TNI sinareng Polri-na, bapak kepala desa dugi ka para RT-na, panitia penyelenggara sinareng jajaranana oge pengatur waktu penata acara kum sadaya nu hadir mugia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya diiradah tur diinayah ku Allah Subhanahu wa taala. Dikersakeun kumpul ngariung patepung lawung patepang wajah hempak marbayaksa dina ieu saah. Tanya lintang nu janten marga, lintang tinembongkeun sifat abdi salaku hamba Allah, ngagugurkeun kewajiban sejatolabul ilmi dina raraga resepsi kenaikan sinarang pelepasan murid DTA Hidayatus Tibyan. Urang doakeun leuwih ti heula eta murang kali urang sadayana baik anu masih mengikuti pelajaran di Hidayatus Tibyan atanapi anu parantos ayeuna janten alumnina sing dijantenkeun ku Allah Subhanahu wa taala murang kalih anu saroleh tur solehah amin, sing dijantenkeun imamul muttaqin, andai pun jadi pejabat, andai pun jadi pemimpin sing dijantenkeun imamun adilun amin, andai pun dijantankeun guru para ulama para kiai dijantankeun ku Allah Subhanahu wa taala sebagai ulamaul amilin. Sok sanaos dina ieu wengi teu saeutik nu korban suasana betul. Nu tunuh aya, nu canggeul aya, nu tiris aya. Campur sari pada malam ini tunuh tiris cangkel. Mudah-mudahan sing jadi pengorbanan sebagai tanda bukti cinta urang ka baginda Nabi amin. Cinta urang dia ka Nabi Muhammad cinta nu kompak jawabna cinta. Tong nyentak jeung biasa we atuh. Berbicara soal cinta, cinta butuh perjuangan dan pengorbanan betul. Ketika perjuangan dan pengorbanan disertai keikhlasan akan berbuah ridho Allah amin, dan orang yang mendapatkan ridhonya Allah maka balasannya surganya Allah. Hoyong jadi ahli surga, hoyong dirindukan ku surga. Cuma jalan menuju surga bukan jalan yang gampang. Leres ibu, leres. Sabab diucapkeun babari lawangna singgareblang pantoka surga ngan milampahna sok dibarengan ku rasa wegah jeung hoream. Betul. Kamu kiwari loba gogoda dodojana pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Geus televisi teh tambah ku TV digital ayeuna berbagai macam channel aya tambahna, bahkan leuwih dahsyat ngehambat kana ibadah naon lamun urang teu bisa memilih dan memilahna, teu bisa ngendalikeunana bakal kebablasan terlena dengan hiburan naon do gadget smartphone alias HP. Sabab HP mah tidak mengenal ruang dan waktu. HP tidak mengenal usia. Timiti budak umur 2 tahun tapi ka akinini 80 tahun baru ki kana HP bener. HP tidak mengenal ruang dan waktu. Mun urang hiburan nonton TV cukup di ruang tamu, beres acara siaran eueuh geus urang bisa sare. Tapi HP punten ka sawah HP mah dibawa ka pasar, ka pangajian, ka sakola, ka samenan,
Tepika molor HP mah dibawa leres tamboraning molor HP mah cek mod tah sahasia usap modal mamawa HP boga salingkuhan aya nu ngahubungi dibuka di imah sieun kapangeh ku pasangan dibawa ka WC pice bari di Cianjur di dieu moal aya anu ngaku insyaallah. Naon sababna Bu? Dina HP manu eueuh dina TV dina HP aya betul. YouTube di TV eueuh dina HP. Instagram di TV eueuh dina HP. TikTok di TV eueuh dina HP. Facebook di TV eueuh dina HP. Aya mata kiwari di Cianjur tong poro ABG ece-ece eteh-eteh nini-nini baroga Facebook. Kuring boga tatangga ngaranna Nini Mae teuing Mae Munah teuing Mae Saroh Mae pokona mah Nini Mae bogan Facebook ece ngaran akuna gaul lain Mae Mei foto profil make aplikasi B612 nya glowing unyu-unyu pas upload jeung aing dina elep persis bedug soeh aslina geus peot jeung rebeh paingan cek pemuda dari mana datangnya cinta dari inbox turun ke WA dari mana datangnya kecewa ketika ketemu wajahnya beda aina profil gelis kasaring ku aplikasi siga Desi Ratnasari pas aprok siga Desal yang ngebul nyarenyo hoyong kengeng ridho Allah hoyong pami urang kok hoyong kengeng kariduan Allah mumule mutiara hidup titipan Gusti Allah. Mana mutiara hidup anu matak nyalametkeun manusia dunia akhirat jeung ngangkat derajat manusia dunia akhirat didhaukeun ku baginda Rasul arba'atu jawahira fi jismi bani Adam alaihi salam 4 untayan mutiara nu mampu nyalametkeun kehidupan manusia dunia akhirat sabaraha Kang? 4 udah Kang? Tah sanu ngajawab tarik dia 50.000 kan Kang. Iya, mobil di lagi, oh ini jauh di. Ah Kang, iya. Alhamdulillah. Alah, jeung 100 di duit lagi, weh. Canak kasih berkah Kang. Alhamdulillah. Jeung ngajleng di mana we jalan apa? Sesalaman heula. Sok balik dia. Udah. Inilah bintang tamu kita pada malam ini. Penisi punten monitor panggung dikencengan salit Kang. Saha Kang nami Muhammad Sholihuddin Wahid Al-Ayyubi. Muhammad Sholihuddin Wahid Al-Ayyubi. Oh, Muhammad Sholihuddin Wahid Al-Ayyubi Al-Fatihah. Kapalang ku aing tamahan. Umur sabaraha tahun kasep? 12. Edan suka. Manya pantar ke 12 tahun. Teuing lamun alien mah. Sok coba ieu teh pan diango tah gunana teh sok ango. Tuh pan siga alien heuh. Kahanapkeun deui. Nu jujur nu benerna umur sabaraha tahun kasep? 20. Hayang ngora we selain. Kabogoh sabaraha hiji? 5. Barogoheun kabeh. Gebetan keneh. Innalillahi. Karek PDKT. Sadidinten dipanggil sahaja? Toto. Hah? Toto. Mohon Toto. Oh, Toto. Toto. Saur baginda Rasul mutiara teh sabaraha hiji kahirupan manusia nu mampu nyalametkeunana dunia akhirat? 4. Hiji Duka. bejaan tong ku aing. Bejaan Rek mere sabaraha sok. Ieu ge can katarima geus kudu mayar ka aing. Oh, sok cekal 20.000 heula. Cekal. Lain tambi-tambi pulangan sih teh.
hiji pal aqlu naon cenah pal aqlu kadua wadinu wadinu katilu wal haya'u ketilu wal haya'u kaopat wal amalus sholeh kaopat wal amalu sholeh 5.000 namahan di sabaraha duit bija 25 cepat sih kakek duit mending 25 hiji mutiara hidup titipan Allah keur manusia keur hamba Allah anu hayang salamat dunia akhirat darajat mulia di hadapan Allah dunia akhirat nomor kahijina akal mohon halus hidang ieu mah euy aing heueuh sia tah mohon da kudu kehidupan ka saluhureun mah ulah heueuh anu jadi pertanyaan toto nah manusia diberi mutiara hidup nak number one nomor kahiji teh akal sebab Allah nyiptakeun makhlukna di alam dunia lain saukur manusia seueur makhluk ciptaan Allah kasep ti luhur satungkep ning langit ti hanap satangkarak ning jagat terang-terang kokodongan tutumbuhan bubuahan leres di antara tilu golongan makhluk diciptakan ku Gusti Allah hiji jamadat golongan jamadat benda keras benda padat siga mana contohna batu jeung besi batu aja besi eta batu jeung besi sama-sama makhluk ciptaan Allah ngan batu jeung besi mah makhluk Allah anu tara naon salat tara reuas edan sugan nah irah ya parentah sholat ke batu sia sok cek mana benda keras benda padat tara reuas nu lieur nu nanya nu ngajawab kumaha nu lieur nu nanya nu ngajawab anu ngajawab suhuh kurang disadar mah keur naon gunana batu Kang Toto keur maneh teh edan Uce bisi genteng bocor mangah leungit si Toto tah alhamdulillah kasep leres tuh bangunan pesantren sakitu megahna Darul Islah alhamdulillah bangunan diniyah takmiliyah awaliyah saki wawagna alhamdulillah naon sababna pertama nu dibasang kana taneuh teh digali heula benda kerasnya eta batu dicampur jeung naon adukan tuluy jeung naon diseprit jangan seprit ada di mengaduk teh pakai seprit sia da di aing mah make cai eta rek sabaraha kerateun seprit mah seprit mah pada ngecot seprit mohon seprit make salah sia meser seprit cenah kangge ngecor didik teh sabaraha botol dicicikeun seplit mohon seplit mata kuawak bangunan pondok pesantren masjid dan gedung sekolah alhamdulillah jalan hayang wawag ditincak dilewati ku mobil nu bobotna puluhan ton pertama nu dipasang kana taneuh lain cilok tapi naon batu badak segede hulu geus batu badak segede hulu tuluy barangkal segede peureub kumaha coba contohkeun segede peureub teh sok ka aing meurepan sia eta wani ka aing kat meurepan kieu sakitu dibere duit geus batu badak segede peureub kasep tuluy ayeuna koral seplit teh bener tuluy diaduk pangpandeurina screening batu panglemesna abu batu dicampur jeung semen aurkeun sapanjang jalan disebut jalan aspal tah ieu nu edan mah semen jeung batu dihijikeun jadi aspal ke heula aing sariweuh ngaji teh kita cager henteu aja jalan cor kasep jalan cor jalan aspal hah oroya biar mah oh ngaheureyan kan oh geun bae mudah-mudahan Kang Toto 5 tahun ka hareup jadi mubalik kondang amin ya Allah ya Rabbal alamin teu kitu nya leres Kopiah Pan Batur Haji Iming ieu karunggoni celap kuno hejo cek aing teh nah udah nyampurkeun tadi teh sugan teh kunang-kunang tadi mah
Tinggal saya di sini. Kaduana makhluk ciptaan Allah ieu mah lain benda mati, lain benda keras, benda padat. Tapi jismu nam sok hirup, sok ngagedean. Seri apal ngeureun. Sok hirup, sok ngagedean, tapi tara punuh pinah. Keun pae da kitu buktina heuh. Mohon. Apal totona anu sok hirup ngagedean tapi tara punuh pinah. Aduh, kirang apa? Sok hirup, Sok atuh. oh da normal. Sok ngabadagan. Sok atuh. Wayah kumaha peuting lohor apa subuh. Subuh. Astagfirullah, itu udah kamana jing kepikiran anak aja. Subuh, palingan di halangan kita tadi atuh. Kieukeun pandangan nyurigang. Nah, nu kitu ngaranna Kang Toto. Aduh, bingung ya. Mamas. Power salah sangka batur. Nah, make salah sangka daya bukti. Nah, ayo. Sok cepet. Dakar. Oh, saya mah kana bobogaan. Ya. Sok hirup sok ngabadagan tapi tara punuh pinah maksud sim kuring mah tatangkalan. Kemana meni eta pikiran keur ngaji? Eranya maneh. Nah, ieu tangka kalapa lain. Mohon. Hirup tuh. Entah ya, juga. Maka jigana sia teh. Hirup, ciri hirup tina penek jadi Kum. ngabadagan tuh. Itu ngajangkungan. Badak asana kitri sagede kieu jadi badak tangkalna segede Ja. galon. Nah tuh boga titinggalian sia teh. Mun tangka kalapa sagede gajah, rek sagede kumaha buahna, daek maneh ngabutik da kitu. Rasional we. Tapi alhamdulillah teu punuh bin disaprak di pelakit rina tepi ka kala buahna didinya. Kabayang telah muntah tangkalan kabeh punuh pina. Kabayang. Dipanggeleseran tepi ka dieu mangkaning tangkal bararadag sisi jalan tengah puting parinah ka tengah jalan riweuh moal. Riweuh saja. Macet anjir dituaran. Nu paling kabayang indung bapak keur sare di kamar tengah peuting tangga jauh pindah ka tengah lisbang. Riweuh moal. Riweuh kan. Nya riweuh kan cenah. Nomor katilu makhluk Allah teh kasep ieu mah lain saukur hirup lain saukur ngabadagan tapi sok punuh pina sok gerak bahkan sok dahar sok nginum sok tuang sok leueut sok nyorak sok disada mana contona manusa jeung doma apal toto manusa apa sok tuduhkeun nu kumaha jang manusa teh tuduhkeun iya manusia ya. Waduh iya manusia ieu jadi aing mah monyet kitu teh abdi jeung sarerea iya manusia mah ieu eta kasorangan innalillahi aya kitunya laras ari jami manusia sok tuang asal doma sok barang hakat asal doma sok nyatu asal doma sok gada-gidi asal jelema sok lelempangan asal oh sok jihad jami wajah sabah dina pada sok gada-gidi lelempangan barang dahar sok nyorak sok bisa da kumaha disadana doma be lumayan keraya gung isukan me atuh sing nyeni seteh pencit lah bisa dikorbankan beri popolotot lamun toto nilai seni hayang jadi duit kudu bisa sora domana 3 versi domba jaluk be domba bikang keur nyiram me aya uan da keur nyiram lamun domba anakna me hayang nilai seni toto jadi duit ayo nah, isukan di lapang lelempangan bari kada gini-gini me arek moal moal
yang ngandung arti contoh kecil contoh sederhana ketika karakter hewan dipetakeun ku manusia teu layak teu munasabah betul tapi sok aya pirajeunun eta jalma ngalakukeun laku lampah doma osok aya tara rek nanya aing doma sok ngaji tara doma sok salat tara doma sok puasa Ramadan tara sok aya jelema tara daek pisan ngaji asal aya jelema tara daek pisan salat aya jelema tara puasa bulan Ramadan berarti sarwa eujeul doma punten benu kasinggung tong ka aing si Toto arahna aing mana nya hungkul ketika aya wajah sabah mana wajah parikoh sisi pembedana tuluikeun al insan hayawanun natiqatun manusia makhluk hidup nu dibere pola pikir ku Gusti saur Rasul pal aqlu nyata akal alhamdulillah ari akal kanggo naon ja kangen mikir kanggo mikir tapi sok aya jelema nu ngarajetkeun kana akalna sorangan aya nu kumaha mabok ari mabok teh ngarah oleng bener ari oleng teh dek so contohkeun tilu lengkah leumpah tadi bari deng-dengkeun mah di kuliah 10.000 sok kasep dirinya ka dieu oh ka dieu ka hareup ka dieu gas ya kusi labuh aing kasih nyurin teh ka itu aing ubaran yo contoh sederhana ketika jalma mabok moal kontrol pikiran anak betul nya anu akhirna diri sorangan matak cilaka efekna nyelakakeun ka batur sok jelema mabok teu kontrol pikiran anak mawa motor na tikungan biasana 20 km per jam dar ieu 80 km per jam out minimal beri pribadina juralit ka jurang maksimalna tabrakan jeung lawan arah sorangan cilaka oga nyilakakeun ka batur naon perkara nu matak ngababokeun teh Kang Toto ngadahang teh ucing paling sakali innalillahi wa inna ilaihi rajiun teu elit aing mah Toto mah mabok ku ti ucing palingan di kolong teh teu ngari biasanya cek aing sok aya ngagunuk kamari teh Toto liwat cenah keun bae atuh mana diantara para pemuda ye khususnya ulang teh ulah ka olo ulah ka bebenyokeun betul jangan sampai kasalah gaul mimiti digratiskeun hayang loba balat loba batur anu akhirna urang kudu meuli babalak sak sagala rupa perkara matak jadi mabok jenis cairan jenis serbuk jenis daun jenis obat-obatan mana cairan brandy whisky vodka AO Manson AM TM AK Arfut apal Toto Arfut AM anggur merah astagfirullah aya deui ku obat naon cing ku obat ekstasi MG Magadon Jerman Lexotan Nifam sok aya geuning di lemur mah cenah jauh meuli nu kitu mah jeung teu apal tempatna ka warung we meuli obat batuk 12 bungkus uyuh sakalikeun naon akodan aku mau maneh heula aya deui jenis daun kelas 1 zat adiksinya cukup tinggi adalah daun ganja hati-hati duh nyerakeun gambar Cianjur euy 10 hektar centing 1 hektar aing teh nyaho keur kebun ganja ting menang saha eta mah wallahu alam aing teh nyaho mengandung zat adiksi cukup tinggi sekali digratiskeun kaduana meuli dimurahkeun ketika zat adiksinya sudah reaksi awas ketagihan nyimeng hayang duit keur meulina eueuh teu boga mangkaning meulina mahal belaan Manila hayang batur di Badog bener nah odo bela aya deui Toto mabok teh ku daun sok aya cenah di lemur kembang teh siga tarompet daunna daun kucubung innalillahi banggeus pernah ya
da baheula mah ceu kucubung teh ubar aki-aki panyawat aki-aki baheula mah eueuh hipertensi diabetes getah bening Parkinson hiji penyakit aki-aki baheula naon cing sesak napas alias sok dialubaran ku incuna dileoban daun kucubung 3 kali mikeun teh da paeh sugan teh cageuk aya deui mabok teh ku daun ieu mah daun dihakana ku saurang nu mabokna saurang nu olabna saelep daun naon sampe daun kahitutan nyawa da bau ya jadi akal urang teh ulah dirarajat ulah diruksa komo ku mabok manaudzubillah sumanaudzubillah sabab efek negatif tina mabok teh bakal jadi zaman hirupna kadungsang-dungsang tunggu diradun catang dirumpak moal bisa ngebedakeun mana perkara anu matak maslahat jeung madarat akhirna eta jelema jadi tukang bobok tukang tarok betul aya kiwari jelema tukang bobok tukang tarok seueur baheula mah disebut teh begal di tempat nu sunyi di jalan nu jauh ka itu ka dieu kiwari merajalela di kota-kota siapa mereka gangster motor yang tidak bertanggung jawab hayang untung ku enteng mabok heula di doping heula jadi ka jalan batur balik kuliah balik gawe diroga hala dijejek motorna dibegal motorna jelemana ditusuk ku saburai banyak berita di medsos yang kita dengar seperti itu betul akibat naon mabok bahkan lain saukur jadi tukang bobok tukang tarok eta jelema nu sok mabok wani nyingsat-nyingsatan culak colok kana liang tong dikeupel eta nama eta nu orok ka dieu leungeun eta saha nu sok dicolokan liang orokna teh saha Neng nu solehah nu banget solehat edan suka boga abah neng solehat make jeung nek dicolokan kudu kitu heuh awewe banger da wanita solehah mah beda datang waktu malam hendak tidur wudu heula tos wudu baca doa naon doa rek tidur Allahumma ahya wa bismika heula bismika ahya wa bismika amut itu bismika Allahumma ahya bismika Allahumma ahya wa bismika amut geus tidur bangun tidurku terus mandi innalillahi batur bangun tidur maca doa deh Kang Toto mah mandi mimpi indahnya akan bae da geus dewasa normal siap tanya mimpi indah teh siap cicing aing kepo harita Kang Toto mimpi indahna jeung rana jeung nini jeung rana astagfirullah anak 2 anak 5 anyar keneh can anakan oh rana benges lain bisaan maneh mah cik aing minta nomerna takdir eta mah oh takdir Gusti aku wanita soleh datang waktu malam itu hendak tidur wudu baca doa beda jeung we bangor bae ngecek do sumbang nah kunaon nu bangor loba nu geulis nah kunaon nu geulis loba nu bangor sigana mah Kang Toto rasa maneh hade rupa bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka apa nona alus irung alus bibir alus ditompoti hareuti gigir mani mulus ngan hanya kau bisaan kalakuana siga setan otong ngareret ka aing atuh sia teh buat setan ka aing panonna teh kitu tah ece awe bangor bari geulis rek teu siga setan kumaha datang waktu penting make calana dengan ping-ping bari kada gidik nawarkeun nawakna bararade ieu bararade eta barara bade moal bade edan suga rusak jelema teh ceuk ditawaran ku Jablay bade sing mikir nya eta kopean nyeblok da damping tawaran ku Jablay bade disingsakeun bade kadejang adenya
Gusti ieu urang memulai Nah, keimanan. Akal orang memulai ku mu pertama-tama kaset naon anu kudu disimak disimpen dina emutan orang teh ilmu tentang akidah. Ilmu naon cenah tentang aya pemudina santrina aya 50.000 ya santriwati rukun iman sabariji nah 5 aya deui tah rukun iman sabariji Kang aya ngajakan garuan sabaturan hiji boy kade boy. Rukun iman sabariji Kang Gato Genep. ya jauh-jauh ti Cianjur dar tetangga dia ngebahas rukun iman enteng Enteng. enteng cenah enteng ibu bapak punten da rukun iman teh ceuk Kang Toto enteng da sabar sim kuring ka dieu teh lain rek ngaji isin lamun ngaji mah di dieu lungguh para guru linggih para kiai bahkan ipukan para santriwan dan santriwati alhamdulillah sim kuring tebih-tebih ti Cianjur teh teu aya deui maksud bade diskusi tentang agama bade naon cenah Diskusi tentang agama. bener lamun ceramah sim kuring bener tutur Keun. lamun salah bener siap hiji enteng kaduana siap kan bae da sim kuring mah kade teh kasepuh we jarah aya jadwal ge kanu sanes ku sim kuring teh punten wanabi tiasa dieserkeun ka sabada boboran abdi digentraan ku sepuh di dieu ku karsa mualim kasepuhan mata ka dieu we darek nembongkeun kabodohan sim kuring ka sepuh di dieu mohon koreksina bener hiji iman ka saha Kang Toto Iman ka Allah. bener ka saha cenah aya ieu deui Kang sok hiji iman ka Gusti lihat 50.000 langsung nah ngajeung hideung teh neng eta engal diduakeun ku sim kuring lamun naik ka panggung sing engal jadi Ustaz Zahnamin sok atuh hiji deui jang santri pun teu tuh itu Kang sok ka dia sok Rasul akan bangga kepada engkau ka dia sok ka dia aya sok cik paling dia aya dah jangan kasep hiji iman ka saha punten nyuhunkeun siswi DTA na sok anu kelas ieu na kelas genep na lam sara SD na aya sok engah punten guru na mana sok ka dia oh Allah edan neng punten ieu 50.000 jauh ti Cianjur toh hiji iman ka saha Allah. Allah di antara ngimankeun ka Allah wajib nganyokeun kana sifat nu wajib di Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi tulikeun Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi siga ngobrol atuh ya moho bin nafsihi wahdaniyat qudrat iradah ilmu ayat samad basur kalam qadiran muridan haliman hayan samian basiron mutakaliman 5.000 wujud kidam bako Kang Toto bako naon hartosna bako kekal
kekal langgeng abadi saha Gusti Allah. Allah khalik sang pencipta, urang makhluk nu dicipta Allah bako urang pana hartina Sak. toto ruksak moal Ruksak. ukur ayeuna ge termasuk simkuring jeung toto teh keur ruksak. Naon cirina ruksak? Tina seger jadi capek, tina jagjag jadi tina cenghar jadi tunuh eta teh ruksak. Bahkan ruksakna manusia ku umur tina ngora jadi kolot kulit kencang jadi peot tapi kapaturan nyawa jeung raga maut ngaranna mangkaning jan hei 50.000 cenah kanggo jajan enggak lebar enggak kaset sedekah iya enggak sedekah aing matulah tuh tanu tak ajuk hideung kopiah hideung ka dia ada eta nu kadua ti tukang sok ka dia kalah nangkep tuur tuluykeun naon cenah bieu teh naon cenah Aman ka Allah. maut ngadodoho datangna tara mere tempo kasep eueuh nu mere nyaho samemehna kamari nguping teu berita bis duta wisata yang tergelincir ke jurang di Guci pemandian air panas Guci bener aya anu korban jiwa tuh Duka teh terang. Aya nu maot aya nyahuan terek maut dina bus eta Itu. lamun nyahuan mah moal ngilu rombongan bener sabab teu nyahuan ngilu rombongan da lamun nyahuan mah kajeun ongkos geus dibayar kajeun rugi daripada kudu maot dina bus eta ngan teu dipasiehan uninga ku Gusti Allah bisi kieu kasep sabab maot teh Gusti teu pandang bulu teu cacah teu menak teu beunghar teu balangsak dar Allah teh marentahkeun ka malak Ijrail kaula nun Gusti aya pikerseueun naon abdi siap nampi tugas ti Gusti pangnyebutkeun nyawa hiji jelema ayeuna keneh di mana Gusti ayeuna eta jelema teh di mana dina panggung diuk ngareneng dina kursi beureum aya dua Gusti nu mana anu di baju diacu Gusti nu warna ge anu di calana oh di calana euy ada sarua aing ge make cobi Gusti nu mana ciri wancina sebatkeun ka abdi ayeuna keneh di maotan ku abdi moal dingkekeun deui anu nyekelan duit ti kiai pulanganeun tuna duit na maot dituna nah duit make dituna nah goleungeun itu na ya nah aku naon make dituna deui ya ya sini cabut nyawa astagfirullahaladzim ya najan orang nyekal duit 10 juta oke ari can waktu rama moal dimautkeun ngan kade kasep ari maut teh bukan akhir dari segalanya sok aya jelema frustasi mengakhiri hidupna ku maut aing mananyaan ka itu ka dia teu ditarima wae ajeun ditarima pang jadi dipulangkeun deui harti jadi lalaki kieu mah mending gantung diri sok en kitu asal kade ulah betul maut bukan akhir dari segala masalah justru ku maut mimiti dibuka masalah urang di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala hartina naon kasep perbuatan orang baik dan buruknya akan diperhitungkan lamun baik najan letik bakal jadi ganjaran lamun buruk najan setik bakal jadi lamun teu buru-buru katobatan sok anu urang jujur-jujuran penting ieu nya lamun jujur dihampura ku Gusti Allah jujur toto pernah ngaladewegan batur pernah astagfirullah hiji cenah tah toto pernah nukerkeun senal di masjid sering astagfirullahaladzim pernah urang gidi ka kebon bonteng nyimpang heula ka warung ngahaja mawa kurupu kantos itu mah pernah toto darmaji ngadahar gorengan 5 ngakuna hiji pernah astagfirullahaladzim aduh Gusti nu agung Allah karim heukun bae bating batur ge leuwih ti kitu heuh tong ditamahan sungudon ka batur dosa deui ta maneh
nu urang we dosa sama aku mah bener teh bener atuh ngandung hati kitu mah kasep geuning urang teh teu gampang hirup di alam dunia teh kasep hiji kuridatan akal urang teh ku berbagai macam ilmu ngara bisa memilah mana bener mana salah bisa ngebedakeun mana hak mana batil bener mana nu dipilampah mana kudu ditinggal mana nu kudu dibayar mana kudu darmaji heuh darmaji deui moal insyaallah astagfirullahaladzim oh heuy ieu manusia teu mikir-mikir insyaallah rek darmaji deui jeung keun wae sabar sakedak hiji akal urang dedetan ku ilmu sebab yakin manusia yang berilmu didauhkeun ku baginda Rasul la gurbata lil fadil wala watona lil jahil sing yakin tiada kata bertamu bagi orang yang berilmu tiada kata pribumi bagi orang-orang bodoh toto ngaos di Darul Islah di dia naju amang ya namanya orang balik namun mana amang dia aing ulin toto alhamdulillah ngawas di Darul Islah alhamdulillah urang tepika katampi ilmu ti para guru alhamdulillah hiji waktu urang gidik merantau ka kota ke Bekasi ka Tangerang dengan hiji waktu urang beres salat dohor maca Al-Qur'an karengeun eta maca Al-Qur'an pas sehat alhamdulillah komo dilagamkeun siga kori-kori tadi alhamdulillah kakupingeun ku DKM kabeneran di dieu teh eueuh imam ieu geuning alus budak teh maca Qur'an pas sehat jeung lagamna deuh kena ujang ti mana abdi ti Tegal Buleud jadi nyambung geuninganna abdi ti Tegal Buleud kantos pasantren di Darul Islah alhamdulillah ujang suanten saya katampi ka kuping ku abdi nu pilingi hayeuna di mana manawi abdi teh nuju teu puguh ka itu ka dieuna oh atos cicing di dia jadi imam ketika orang menguasai ilmu di bidangnya bakal dijadikan imam nomor 1 di masjid panghareupna betul naon wasilahna ngaji ilmu punya keunggulan contoh imam sederhana sedang viral sekarang ada wanita ada putri masih belia bari diberekeun patasan ku Gusti Allah tunanetra panonna teu ningali ngan talentana luar biasa main piano oke ngaji Quran tahfidz oke ngelagu geus puguh pagaweanana profesina sholawat hayu di Amerika jadi naon jadi naon ya juara talenta dari Indonesia sangaran Pulan Putri Aryani betul diberi keterbatasan ku Allah cuman menguasai punya keunggulan hebat tepuk tangan walaupun dia tidak bisa melihat tapi dunia melihat dia betul eta teh hakikatna keunggulan ti saha tah urang kudu mikir batur teu nempo geus unggul komo urang dibere panon bisa nempo atuh kitu mohon alhamdulillah tapi ketika ayeuna aki-aki Gustin wagung umurna geus kolot leuwih teh ente 20 tahun aki-aki 80 tahun ngan keur ngorana tara daek ngaji nyata tadi teh batur ngaji kalakah ka sawah batur ngaji kalakah ngura batur ngaji kalakah poces ningang teus aki-aki ari amplop hayang 50.000 saurang mangkaning kudu maca yasin dar yasinna dicokot Quran ada aya duitan 50.000 dina amplop dina surat yasinna kasep ari maca teu bisa anu akhirna macana di balik panto mimiti jeung tungtung tengahna ngahiung kos bang bara Bismillahirrahmanirrahim Yasin dibukaan surat Yasin turjaun tapi beda yang berilmu beda jadi pamimpin tahlilna pamimpin tawasulna betul
Betul. Nah, itu salah satu contohnya. Mata hiji dedetan ku Ilmu. tapi teu cukup manusia ku ilmu ku pinter wungkul ku ricingan dina agama nu dipikaridok ku Gusti Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama naon? Islam. Sabari rukunna? Rukun Islam aya 5. Hiji, Syahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. mengaji, Ka mana? ka Baitullah. Oh, bisa ka Indramayu. Aduh, gue sih ayeuna Islam jo. Keur dikocek diubok ku si eta. Dar eta panci gogolom rangan hayo. Naon? Aya kitu. Kamari anu jadi viralna waktu sholat Idul Fitri bener. Rame di media sosial. Awewe disopang hareupna. Lalaki tukangeunana. Cik lamun sholat siga kitu awe dihareup lalaki tukangeunana batal teu sholatna? Batal. Teu sia teh. Batal sholatna mah teu batal ngan ngaruwar sunnah anu parantos ditartibkeun ku baginda Rasul. Saur Rasul panghade-hadena jajaran keur lalaki nalika sholat teh jajaran panghareupna, panggoreng-gorengna jajaran lalaki pangtukangna. Ngan keur awe mah panggoreng-gorengna jajaran ketika jajaran sholat panghareupna, pangsaena pangtukangna komo bari dihijab mah langkung sa. Dar ya sholat dihareup awewe. Ieu kieu lah kieu contona ieu. Aya awewe sholat dihareup, maneh tukangeunana. Eta awe teh potongan awakna BMW badak montok weleh-weleh. Kebenaran status eta awe teh jahe surade janda herang susu bujur ada gede. Ketika nangtung cangkeng nanga biola mimiti dirinya ningali awak itu salat maneh husuk moal. Moal. Barunya bakan kopea rieut aing husuk moal. Pas ruku katingali ngegulimeng bujurna heuh. Mohon. Komo pas nongeng anjir. Kira-kira eta pas maneh hudang tina sujud pas atahiyat punten anu lempeng curug dakar. Gonana. Dan sugan cek aing ge heuh. Tak jadi rajet syariat Islam teh heuh. Ku dikitu-kitu teh heuh. Mohon. Oh, sia tadi mah heuh. Ari beres atahiyat curug mah ngeluk deui da beres awe sarek awe salam. Cik kira-kira eta buru-buru ngeluk moal. Moal. Astagfirullah paingan dihalangan atuh. Nah gitu. Ketika sunnah Rasul di luar bakal madorot jadina benar. Bener. Tuluykeun. Hiji syahadat, kadua salat, katilu zakat, kaopat puasa, kalima munggah haji. Keun da diri kita mah sering dibahas di pesantren dina minggunan dina rutinan dina sahriah. Anu salajengna ketika manusia mutiara hidup titipan Allah teh mana jangkasnya? Ayeuna nomor katiluna wal haya'u gede rasa malu. Naon ceuk? Gede rasa malu. Lain gede Luan. Tenggeus kadinya deui eta ngomong. Tapi dah jeung kapancing we deui nih kebenaran teh. Aing geus ngomong teh seuri sorangan daerah meureunna. Siapa yang paling besar rasa malunya adalah baginda Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Terbukti tertanam dalam jiwa baginda Rasul itu ada besar rasa malu. Naon hartina kasih? Kasaluhureun hor kasasamanya kasahanapeun de eta akhlak saha Kanjeng Nabi. Turutan ku urang jadikan idola. Betul komo saluhureun urang teh saha guru ratu wong atua karo. Guru ratu wong atua karo. Ketika orang ke di pesantren hormat saha pun guru. Ketika di imah ladang di pesantren ngahormat guru saha nu kudu dihormat ku urang? Pun mamah di bumi. Pun mamah. Natirah ya bahasa pun mamah. Oh, jadi pun mamah jeung pun papa. Kumaha? Gue malah.
sabab yakin lamun urang goreng ka guru moal manfaat lamun goreng ka inung ka bapak moal manfaat jelema goreng ka inung komo kasep kaluhur moal sirungan ceuk pasasuna makaurahan moal akaran hartina najan profesina naon wae jauh tina kabarokahan. Nah sababna geus nutup pantok kariduan Gusti Allah. hoyong sae ka ibu Hayang. tingali ku urang jasana urangna jero beuteung inung sabara bulan rata-rata 8 bulan. Tuluy geus dina jero beuteung ku Allah dijieunkeun dihijikeun sperma jeung opung dina rahim nu jadi indung urang ku Allah diberenya Wa rata-rata sabaraha hiji. Nyawa mah hiji. di umur sabaraha Tiu. 4 Bulan. 4 bulan usik 5 bulan malik kena bulan raja ka papa 7 bulan sambang rupa gubrak ke alam dunia urang teu ujug-ujug bisa ngomong bisa takbir bisa baca sholawat bisa ngalagu bisa nyanyi tapi mimiti gubrak ke alam dunia seureum nyoco hayang nyusu ge kumaha bari seuri atuh aing muring ka bulu puno bangun kasurupan dorok teh aing mah tah alus si budak teh anteng hayang nyusu geus sasakali teh cerik deui ceuk inung teh geuning anteng pada orok malapar bener urang teh teu ujug tumbuh dewasa bisa gadak idik siga kieu inung teh ngagulang gaper urang leres nya supaya barokah hirup ieu ningang aya reungit Gusti diobor ku inung dikepung can beunang mah inung can puas leres dahar diheulakeun nu jadi anak kadang-kadang inung jeung bapak teh sok beda kasep paingan 3 tingkat derajatnya dibanding ayah bener aya laguna aya ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan mengandung lagi melahirkan lagi mengandung lagi melahirkan lagi mengandung lagi melahirkan lagi mengandung lagi melahirkan enggak satu dihantam we hayo meneuh waktu Bro kalam dunia kasepeta inung urang keur dahar jeung bapak urang torojol urang umur 10 bulan koronang gek diut hareupeun inung bapak jeung gedar brot bapak ka mana acai nah budak nu modal jadi bapak anu obeh asa teu kahar ti aing kana otak ieu sami lieur ya ge atuh mane mah can parah can alus dijawab jadi lieur ka aing ge sarua budak bapak nak kamana didinya ngan ngabalieur eta peju cokot obehan inungna teu kuring tah deui laras ieu kitu ceuk inung deui teh budak teh 8 bulan beuteung aing nu nyusuan aing nu ngais aing nu ngamanian aing nu ngagulang gaperna cokot ku inungna dibawa ka WC diobehan beres obehan budak inungna dahar deui minimal bau-bauna kahwapkeun ku inung tah mohon matak pantes jelema doraka ka inung moal barokah hirupna sabab sing yakin indung teh tunggul narahayu naon cenah Kang tunggul narahayu bapak tangkal rahayu atuh jadi beulah dua nana meureunna ari kohkol diadu kohkol disada mau disada laun sadaya indung tunggul rahayu bapak tangkal sok tangkal naon bapak toto nu waweg neangan nu kuat tangkal sempur Allahu Akbar paingan atau ari bapana tangkal sempur indung tunggal rahayu bapak tangkal darajat indung kudu dipunjung bapak kudu dihormat naon bapak disebut tangkal darajat bapak tangkal wibawa lamun budak hade akhlak kanu jadi bapak punten toto kumaha berpikirna toto keur nongkrong di warung bari ngopi gigireun warung aya imah boga budak awe parawan ceuk bapakna nyai ka dieu aya naon bapak pangyeuseurkeun baju bapak tong sadayana hiji weh ceuk budak awena bapak mah nganitah wae ka nyai teh nyai teh keur nyawa HP atuh bapak engke deui we nya maneh kumaha pikiran
eta awewe ka bapana geus wani ngalawan siga kitu komo lamun dikawin ku aing ka salakina bener teu? Bener. Jadi moal. Moal. Laras ya eueuh wibawaan. Tapi lamun budak maneh keur nongkrong tarajo bapana nyai ka dieu. Mohon kersaning abah aya pikeun saeun naon ka abdi. Pamnyeuseukkeun baju abah hiji. Entong hiji abah, sabar hiji anu bade dicuci ku abdi. Naon dipadamelahan ku dipadamel ku abdi. Abdi bade bakti kanu janten sepuh kanu jadi rama di mana piwarang. Kumaha maneh kayungjun moal kowe kitu. Kayunjun. Bogo. Bogo. Rek didatangan. Arek. Rek ditarima. Teuing. Tuh Gusti meuni betah aing mah. Meni hayang abrok di jeung awe eta kumaha kitu. Hade eta dititahku bapak nyeuceu baju hiji kalakah mental loba pagawean. Komo ku urang ge kasalaki namu jauh meureun bakal sami'na wa ata'na. Bener. Mohon. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak kitu tanya. Beres. Ageung rasa kaisin Kangjeng Rasul mah kasaluhureun hormat kasasama nyaah kasahanapeun deut. Tah urang ge kudu siga kitu. Saha saluhureun urang teh guru oge utamina ibu urang hormat ku urang. Mana deui kasep nomor kaopat nemu tiara hidup titipan Gusti Allah di antarana wal amalu saleh pirang-pirang amal Saleh. cik ari keur ngahimpun amal soleh modalna duit, tanah, mobil, naon? Duit ge bisa. Bisa. Ngan kumaha jelemana heuh. Mohon. Ngan lamun tergantung kana duit karuna jelema teu boga duit nu bokeh mah bisa amal soleh sok. Heeh nya kata. Mana emang ngomong kitu teh hayang ditambahan deui ku urang. Ke heula. Atuh cenah ku tanah karunya jelema nu teu tanah sajengka-jengka acan laras apa? Atuh ku mobil karunya jelema nu keur boga senaca pitungkul parigi gadak giring mah bisa amal ka batur. Naon cing? Allah adil teu ngawilah-wilah rek cacah rek menak rek beunghar rek balangsa anu beunghar bisa ngamanejna anu teu boga sing bisa sabarna dibere modal ku Allah secara fitrah bawaan lahir sakujur badan ti luhur sausa pramot ti hanap sahibas dampal digigir sagiling cingir di tengah saaya-aya jeung bulu-buluna leres. Oh tos buluan. Datangnya jauh bleres cenah. Cing aing kepo. Galing lempeng. Galing atuh Kang. Oh, galing. Berarti heueuh geus ayaan si mah. Atuh kadae ka salon atuh hayang disemoting kitu dilempengkeun. Ustad nah anu kitu dibahas dina pangajian maedahkeun aya. Ketika toto zakarna berbulu diantep gondrong bakal jadi tempat beranak pinak setan jeung iblis. Daek bobogaan maneh pake sayang iblis. Itu. Atuh urus buluna di mana geus gondong sunat lalaki mah dikurut diker. Potongan terserah toto diuntun dimuhek silahkan. Ibu-ibu mah punten sunatna lain dikerok didudut tang. Poe Senen dudut hiji tang Poe Salasa dudut dua teng para bosa gunung hayang teh peureuskeun moal Peureus. bejaan ilmuna supaya peureus Kumaha nya? bejaan tong Bejaan. leo baheula mah cara bulu hayam cenah mana cenah kasep modal ti Gusti Allah teh maneh di luhur sausa pramut di hanap saibas dampal termasuk saibas ramut dina rambut urang teh aya naon? Rambut cicingna dina naon? Dina mastaka urang pake sujud ka saha? Ka Allah. Ka Gusti Allah. Jadi hartina pokok dari segala rasa syukur kita untuk amal soleh adalah ummul ibadah salat anu 5 waktu utama dilaksanakan awal waktu berjamaah di mana? Masjid. Masjid di mana ngangkat kuping suara kohkol jeung bedug kurang rikat ka mana? Masjid. Kulung 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 kulung. Yang bisa dikeun ka aing. Sok toto bisa aing cium tangan ka maneh lah. Aing kohkolna toto bedugna. Nah bedugdung tina drum sugan kabeh hulitan ka kuping ku urang tos bedug tos kohkol dan
Allahu akbar Allahu akbar. Ada tuluy ke Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahilhamd. Ari akang nitahna adan takbiran, Adan ari toto takbiran. cager edan. Lumayan cager. Ya lumayan cager takbir teh heuh. Sakitu gendong malawung kitu ka dieu bener. Benar. Bayang menang wae maneh mah. Sok kasep ada Isin atuh Kang. Isin mah. Allahu akbar Allah. atau sing tarik power. Allahu akbar Allahu akbar. Bari mumpun. Aduh, jeung adana teh peureum. Ari adan beuntak kajian kumaha ke adan peureum maneh mik dicokot ku DKM. Ka kuping ku urang adan rikat milampah salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Lanjut. As-salatu rajul mu'minin. Ini rajul mu'minin. Salat itu media pikeun ngadeukeutkeun jiwa urang ka Gusti Allah. dan salat adalah silatun bainar rabb wal Nanya terang. bainar rabbi wal abdi, antara Allah jeung hambana ku salat. Lain menang hayang deukeut hubungan jeung Gusti Allah teh sing mineng milampah ke Salat sajabiti fardu qobliyah jeung dia aya di salat anu di waktu urang kacida wegah jeung hoream salat dina waktu naon? waktu subuh. Geus pukul subuh mah fardu. Waktu sepertiga laksanakan salat tahajud. Tah eta teh di antara mata kaluhurkeun derajat urang sebab saur Rasul di antara mata keluar derajat oge 3 ditambahan deui. Naon? Hiji ifsaus salam bainakum, biasakeun salam di antaramu. Papanggih jeung kiai kumaha? Punten. Punten. Saya teh punten teh nitah naon? Punten isin. Punten isin. Cek kiai atuh ada isin make ngaliwat ka dieu. Lain kitu torojol kiai saha wae assalamualaikum rawel pandanganna cium ku urang. Bener. Mohon. Ka mana ngadekeun nyium? Karena iya tah. Kana tarang. Jeung kana Mai. ade kana irung. Duar. Sasalaman jeung ke diadekeun kana irung. Sim kuring pernah kejadian. Ngaji di Karawang turun di panggung sasalaman diadekeun kana irung. Ari pas kacangan di mah padardan naon teh ngerakna leungeun teh. Si horeng nu sales mah nyusutkeun. Terus. Komo jeung indung mah urang leuwih ti heula kumaha cing? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu salaki urang sok maca salam apih ka imah. Tah bapak punten contohan ku urang di mana baliknya balik di pagawean balik di mana pana ceuk urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal bait. Kada ya ahlal bait ulah ya ahlal kubur. Nyos kitu jawab ku ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya baba rahmat. Kakandaku yang tercinta Arjunaku. Masuk ibu ka salaki gitu. Lampahkeun. Yakin salaki eceun ajan keur capek awakna lapar beuteungna ku ibu balik gawe komo disambut dirangkul dipeluk dicium leungit rasa capek jeung laparna. Naon sababna? Merasa sangat dihargai perjuangan dan pengorbanannya jeung merasa diperlakukan bagaikan Arjuna ku Sri Kandina. Sok tanyakeun. Ner, Leres. mau salaki balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bimbang saya teh kos kaimah dengan we balik teh.
kok itu mah buka panto hareup ka dapur nya menang ngepel di hareup mah sok aya nu kitu di dieu ih amit-amit aing mah Gusti nu aku lain kitu ece istri kacaroge mah bahkan ke malam Senin malam Jumat teh ulah kudu diajak di ku salaki geus noelan ge heuh mama hayeuna teh malam Jumat heuh we ge nyahonaon kitu mah sia mah deukeut gegerokan bingbang ih mah saur katerangan lamun sapataman suami istri malam Jumaah sarajeng boga ganjaran ngabunuh 70 Yahudi 70 kamar ge malam Senin 40 can kakurabkeun edan juga lain gitu aja istri maka caroge kamu datang malam Senin malam Jumat beres dijawab ku ece salamna tawaran akang geuning parantos uwi sinarian salat isya teh malam Jumat biasana jam 8 taswih anu mah jam 10 mohon nyai akang teh teh ngiring heula rutinan alhamdulillah dadah teuing ngurangan umur namahan ibadah bere bonus bener akang bade tuang bade bobok bade leueut tuang wareg keneh bobok can hoyong pamileut mah hoyong bade cikopi bade teh manis aya kitu kopi kieu urang risah heula ka dapur gulana nya gidi akang gula teh geuning hampura gulana seep kopi teh manis atuh nya teh gulana sia teh salakina teu peka nonton waya sugan susu aya keneh buru riksa buka kulkas akang lapur Indomil eueuh capenak malah kaleng naik pakai gegorolongan ku si bungsu nonton waya cap kutang selalu ada asongkan ece ka salaki kumaha cara ngasongkeun nawarkeun cenah ustad kieu akang mangga atuh cap kutang bade ditotor dikanaglaskeun heula ditotor nu kitu mah kana gelaskeun mah basi manten punten ibu secara medis di puting payudara setiap wanita ada saraf menuju ke wajah semakin minang disusukeun ka salakina catat ka salaki ya ka salakina maka inner beauty aura cantiknya akan semakin bersinar aing ngancep tatangga ustad ari beungeut abdi kunaon hunungeun jeung kokoloteun tara disusukeun mata sok minang nyarusuan salah catat salaki dor iba dicokokeun hulu susu para bapak abdi teh janda hayang anger geulis mangga bilih bade nyarusu ditololkeun kana liang bilik ti kamapay saurang sabu ulah awas bahkan istri mah komo disebut istri teh kudu binangkit teh teu kudu dititah diajak ku salaki datang malam Jumaah eta istrina tos dangdan sagelis-gelisna mayun ka caroge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh adinda ku saya kakanda tercinta iya adinda jika kanda memerlukan daku malam ini daku siap berbagai posisi maksudna bisi akang bosan ku kaya abdi gaya abdi nu geus abdi siap penting ayeuna macam gaya baru naon ajul gedang apal toto ajul gedang henteu ai maneh ngalah gedang sok dikumaha anu kitu hai kata di ajul asa teh ai kudu kumaha nyebutna tuh ya acos gitu oh jadi jurus acos gedang atos nyai ajos gedang mah jadi aing kebawa error sia atos nyai ajul gedang mah kamari malam Jumaah atuh bere bare ayeuna nyaina entep senok nah apa meureun entep senok mah entah ieu sok noong sia tah kieu cenah entep senok dah ya babar entep senok mah senok meunang ngumahan di entep atos nyai entep senok mah tahun kamari atuh bilih bade gurawil bajing nah nu kumaha gurawil bajing ieu anyai jeung akang jujur alitan aduh ampun bahkan punten istri ya istrinya ya rek nyenangkeun ka caroge sajadi ti luhur darajatna dijawab salam caroge teh mun engke malam Jumaah ieu Kemis sore jam 4 gagaduhan alat vital eujeut teh kudu geus dipuput
lain seuri da lain di sawah muput teh ku jarabi sigar kapungkeun balon kunaon cing setanggi tinggali di toko kitab sok aya tabuhur setanggi khusus kangge muput alat vital wanita supaya naon eta syariat yo supaya naon supaya dihisapku carogena teh wangi dicabak keluarna garing jerona innalillahi ieu manusia ti mana nyaho baseuhna aing teu kaharti ya kayak heula teh nyaho baseuh di mana lain bahasa becrek mohon becrek Allahu akbar eta teh syariatnya mau dibuka kitabna walau ti kitu bener bener di kumaha deui cenah aduh eta naon jurung kuy cing aduh kasep gas tah eta teh mata luhur darajat teh urang biasakeun sa ayeuna mah pan lain barudak teh halo bro hai guys naon cenah halo bro kumaha ayeuna lu edan naon nih boy happens naon cenah bukan kirang terang Shalom oh shalom atau Kristen sama mereka ulah hawa bisi asup man tasabbaha biqaumin bahwa kafir minhum ieu budak nepi manten jadi bahwa kafir kadeh jangan hati-hati harus selektif urang neangan guru teh sanad keilmuannya kudu nyambung unak usukna nete taraje mincak hambalan ka baginda rasul naon sababna teu saeutik zaman kiwari anu nafsirkeun Quran ku ra'yuna sorangan sedangkan saur rasul man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar sing sajamak nafsirkeun Al-Qur'an dengan ra'yu hasil pemikiran sendiri tanpa menang ngarumuskeun tina 12 pan ilmu jeung kias para alim ulama mangka disiapkeun ku Allah tempat duduknya dari bara api neraka ajra'ukum alal fatwa ajra'ukum ala nar anjeun buru-buru ngaluarkeun fatwa tanpa ayeuna disesuaikan jeung ijma kias para alim ulama Quran jeung hadisna maka anjeun sarua jeung roronyak hayang ngajleng asup kana neraka mata hati jadilah orang bijak itu kumaha kasep iya lalu menghormat seniorna betul sedangkan manehna ayeuna punten nu di Indramayu teh ngadakeun kumaha geus kitu pernyataanana dina videona madhabna ge lain madhab Syafi'i lain Maliki lain Hambali lain Hanafi tapi madhab satu tokoh bangsa sedangkan dina kitab Tanwirul Qulub ketika jalma teu taklid ka madhab anu opat mangka dolun mudilun sesat satka sing buru-buru beres nya mun naonna naonna bayaran nya kumaha wae eta eta kana bayaran wae Allahu akbar tulikeun nah jadi amal soleh teh kasep di mana orang kakuping sora bedug sora adan ku ceuli urang rikat nilampah salat di mana kakuping guru nerangkeun ku urang raga sabab ceuli teh mangrupikeun kani mata boga ceuli gaduh aya daun aya leuleus heuras leuleus innalillahi eueuh jang toto jaun ceulina leuleus make motor dilengkong na tikungan berebet kelebet da leuleus daunna ku ceuli indah bisa ngabedakeun sora motor aya Mio aya Vario aya Ninja Vario pabrikan Honda Mio Yamaha Ninja Kawasaki motor Ninja mah Kawasaki monyet Kawasaki pasok tatarucingan baheula ka budak leutik jang ka dieu aya naon mang naon bedana motor jeung monyet kumaha kitu mang motor mah Ninja Kawasaki ari monyet mang Kawasia jadi monyet mah kawas sok kagok da ieu mah tatarucingan baheula kawas abdi da jadi kadinya aing mah aku mah maneh eta jadi tadi abdi teh ngobrol teh jeung naon eta aduh lumayan tadi jadi 50.000 ladang ladang ieu lain ladang kos monyet alhamdulillahirabbil alamin terus ke ceuli mangrupikeun kaindahan Ninja Kawasaki 4 knalpot megapun
Ninja Mio Ninja. biwirai cek orang mah nyaho tadi teh hanya tadi sepatu aing teh lain make ban teh. Nah jadi kade jadi ninja. Ganing ku cepil urang teh alhamdulillah bisa ngebedakeun tong boroning nu teu katem nu katem poe jirimna adalah nu teu katem poe bisa beda angin leutik jeung badag. Angin leutik sepoi-sepoi, badag mah ngaguruh ngahyuk. Angin jeung ombak beda ku ceuli bener. Bener. Lamun urang cicing di pantai katingali nyurung ku ina cai ku panon ngaguruhna ku ceuli. Aing geureuwas. Maneh ngeunah kieu we. Saura Jamar Median yuk sakalikeun lain angin lain ombak jadi pistol. Pistol mah apa pistol? Apa? Sok nangtung sagedeung tadi nya. Sok. Nah. Terus moal sok. Cicing. Diaksikeun ku jet dina Trans TV. Eta ditembak di basoka mun aing mah ngagoler kuliah 50.000 meureun cicing kalah kapopeyang kodan geus diuk deh rek di kuliahan gocap teh mun ngaburubug mah da eta nangtung wae jadi teu jadi. Alhamdulillahirabbil ceuli sakieu nikmatna bisa ngabedakeun sorat jadikeun alat pikeun ngahimpun amal soleh sabab mutiara nomor kaopat diantarana ngahimpun amal soleh. Biwir ulah eureun maca tasbih ka saha? Allah. Ka Allah. Subhanallah, 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 subhan. Iku eta ngitungna teh geuningan. Subhanallah Gusti ieu kiai ti cianjur ka aing kieu teuing. Bener? Uhun. Edan sugan. Sugan teh aing subhanallah teh kieu. Lamun ayeuna hayang betah urang maca tasbih ka Allah tuturkeun tong ngagorolang sika kacang ningang kajang bibir hungkul tapi sambut dengan hati dan jiwa kita. Subhanallah cek hate maha suci Allah dengan segala ciptaannya 7 lapis langit nu mencorong panon poe jeung murag cai hujan gubrak ka bumi jadi subur kana papelakan hasil bumi bapak urang bisa nyieun meuli mobil meuli motor nabung anggaran keur biaya pendidikan jeung engke waktu biaya pernikahan. Subhanallah lain saukur kabeli mobil kabeli imah kabeli baju wungkul rezeki nu kadahar nu kainum termasuk susu osok diinum kurang sok berkah kasep berkah tina pangaosan lain berkah di simkuring mah jelema butut ngan berkah tina pangajian. Hayang jadi naon tadi teh cita-cita? Hayang jadi hayang aman aman we bukan aman. Moal dikokot deui ku duit mah ku aing mah aman. Saya teh mah sieun duit teh dibikeun kabeh yang aman ya abdi mah. Cita-cita hayang jadi kiai, pengusaha, pejabat, TNI, polisi. Aduh, nanya. Can aya cita-cita teh. Oh, ari maneh. Kun himataka fi suraya walau kana rijlaika fil ar. Jadikan cita-citamu setinggi langit walau 2 kaki ada di atas bumi. Sing luhur cita-cita mah toh. Maneh papebeurang cicing di tengah lapang red ka luhur aya helikopter liwat. Cita-citakeun ku urang sugan we urang teh laksana amin. Amin. Edan. Ieu jelema yang jadi helikopter eueuh. Jadi koleceran sirah maneh aya geus naon bedana jeung si Novita maneh teh. Baling-balik bambu
maksudna kun himataka fi suraya teh di langit teh aya naon bintang-bintang aya naon cenah bintang bentang ha rasul ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum sahabatku laksana bintang di langit atuh urang teh sing hayang jadi bintang di langit teh saur rasul teh sahabatku para ulama para kiai turun ulama teu aya ayeuna sahabat teu aya ayeuna tabiin teu aya pewarisna saha para ulama cita-citakeun urang hayang jadi ulama kayak heula siga kagok maneh mah hayang jadi ulama mangrupikeun bintang atuh urang teh jadi bintang di langit jadi bintang tuh barieu puyer 16 sing jadi kiai amin ya Allah ya Rabbal alamin sapu susuna bismillah heula mangga sok entuk ios sok doana heula tuh Allahumma lakasumtu Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika amtartu bi rahmat Gusti nu baleung hari dieu karoret ieu manusia karek buka puasa we ya sakitu teh bere ku kuring teh Cianjur Allahumma barik lana fi marojaqtana wa qina adabana saur rasul di mana minum bari diuk sunatna nguyupna 3 kali sabaraha kali 3 kali lamun sakalikeun bisi kabesekan ari kabesekan penyakit lain heeh sok uyup karek sakali tadi sok dua kali deui ai rasul urang teh saha nabi urang teh Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkeunna di mana di Madinah Alhamdulillah ya Allah bahaya jadi kiai teh mah di Mekah malam naon malam Rabiul Awal Senin tanggal 12 Rabiul Awal sapuyup sakali deui tahun gajah itu kuat yang minum gajah yang minum sabur-buru aja buat alhamdulillahirabbil alamin tanya ketika urang tong boroning susu maka tingali jirimna aya nu menunjang hirupna urang jirim nu teu katompok naon cing angin puyuh angin tornado angin edan sugan ieu budak renghapna angin puyuh mana tinggal guruhna sakali ngarenghap angin renghap disebutna pas asupkeun tina ieu rung bijilkeun ti mana tina baham jeung hanap atuh tong ka dibarengkeun asupkeun tina irung bijilkeun tina baham jeung bujur meureun jadi kieu renghap teh berat nya leres nikmat ari dinapasan ku Allah alhamdulillah nikmat sote lamun kadar napasna normal teu pikap datang peuting sareti dahar mirasa datang waktu beurang nyusup udud ge nikmat jelema nikmat udud kumaha so atuh leungeunna ka dieu mah nya udud murag kenyot heula susu saragot kan beda contoh ya masuk kenyot deui ududna lain kitu nu nikmat pisan mah tumpang kaki contoh ya mah contoh kan bae mah nyontohkeun sok kenyot ududnya leres sebut cara ge urang lamun keur nikmat siga kitunya ngopi ngarokokna kurangan ku Allah kadar napas nak tong loba teuing tok 30% datang peuting guling gasahan sare teu tibra dahar beurang dahar teu mirasa bener udud teu nikmat ngopi teu nikmat sakalieun ditawaran kudu jadi anak urang geus kolot ceuk anak teh Bapak bade tuang atuh sareng daging hayam da urang keur eungap alim eungap kumaha cenah eungap tah kitu so. Bapak atuh bade eutna seprit ceuk urang keur eungap kumaha jawabna alim eungap lain kitu atuh alim eungap alim eungap eungap kitu
10.000 entar ada ngenggap tas utamahan Bapak atuh bade karedok jawab deui kudu enggak kumaha ceuk dia alim Alim. Alim. Enggak. bade atuh rujak kuni alim enggap Alim. Enggak. bade atuh bapak artos 10 juta Bade. cager Gusti paingan saur Rasul moal karasa nikmatna hirup angin kudu geus ngalaman maut paingan ketika jelema dimautkeun roronyatna war ka Allah hayang hirup deui da hirup teh geuning nikmat maut teh sangsara lamun teu bekal-bekal amal soleh paingan moal karasa nikmatna cager angin kudu ngasaan kering bener keur cager mah teh bika tumpang kaki udut ngopi ge tapi dibere kering dibere susu dibere daging hayam kampung dibere jeruk kali nu murah jeruk mangdarin da gering di dahar mah Teu asyim teu gering pan. tapi dibere duit 10 juta mah Tampi. amin da jadi ngadak-ngadak cager Alhamdulillah mata refleks ceuk bibir ketika subhanallah urang ayeuna keur takjub karena segala rupa ciptaan Allah jeung dikarsakeun napas normal refleks ceuk bibir alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah mudah-mudahan diberikan ku sim kuring aya mangpaat khusus ka sim kuring pribadi umum sadayana hiji mutiara hirup tong poho nyata kadua memulai agama orang sing hade bener saha nu bakal ngamumulai generasi para pemuda dan pemudi jaga siap urang kudu ngaji kudu talab ilmu aji 12 pan di pesantren di dia supaya naon urang bisa nge-manage naon kata-kata fatwa nu bakal bijak urang didugikeun teu matak ngajadikeun provokasi betul tuluy katiluna urang sing gede rasa kaera contoh akhlak baginda Rasul supaya jadi manusia berakhlak kul karim kaopat lobakeun amal soleh di mana orang nganyang ka alam barzah jadi jelema anu senang mungguh Allah dunia akhirat jadi aya nama ujang teh pas 80.000 aya yatim 50.000 kanggo yatim tisim kuring kanggo yatim nu maot bapakna aya hadiah ieu moal ditanya ku sim kuring langsung dipasihkeun sok murang kali kan dia hiji ayah di dia yatim ayah mana ayah eta yatim di dinya di dia ayah sok kade mau ditaros dipasihkan langsung anu caket ayah ka dia teu nu caket aya di dia mana oh iya oh teu ibu teu Rama oh sok atuh canak oh nya alhamdulillahirabbil alamin nya deet jodoh teh punten mudah-mudahan ya jodoh amin tuh teteh punten kapalih dia sakedap teh Kang Toto bade dangkap ngalamar ka bumi bade ditampil oh cenah insyaallah sih punten 50.000 hatur nuhun barakallah atos 20.000 deui sok papailah acan nu tadi hiji memulai akal mulai akal pakai nampung berbagai macam ilmu kaduana nyicingan dina agama nu dipikarido ku Gusti Allah nyata agama Islam katilu sing gede rasa kaera kaopat lobakeun amal naon soleh oh bisi nukurkeun cenah wae amal soleh mangga wilujeng kasih nyarek teu nuhun kumaha atuh wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.